Drama si Neng. Banyak. Hai ngomongin usum hujan teh. Ngeunah meureunya lamun dikekepan ku salaki, lain ieu mah nguseup we ti isuk jeder ti kapeting jedor. Tuker tambah kitu ku aing salaki teh. Ka Lee Min Ho kitunya biar rada ganteng gitu, rada aya rasa-rasa Koreaan. Ibu punten. Mangga, imah anu dagang es teh sanes. Muhun ieu teh abi. Aduh alah ieu. Nah ngomongna kitu tuh kalau es teh teh. Nginen. Ari es tehna ka mana ieu teh? Ayeuna mah teu jualan deui es teh. Lainna dibeli, kalah ka dimaki. Goblok. Terus bade naon atuh ieu teh ka dieu? Urang kawitannya. Bismillah wiwitan. Langsung lah. Tak kena di bismillahan langsung kana intina bade naon. Bade naros ari bumi Bapak RT anu bager dipalih mana? Mending sok loba gaya sagala tuh jeung disindenkeun jadi we patuh. Di mana? Aduh alah ieu. Imah Pak RT mah nya ke lurus, belok kanan, lurus saeutik, belok kiri, terus lurus deui saeutik, eta teh bumi Pak RT atanapi sanes. Lain eta mah imah Bu Haji. Nah, engke tanyakeun ke Bu Haji. Hatur nuhun, mangga abi ti payun. Mangga. Curiga imah aing mah. Keur ngajuruna teh lain ku bidan, ku tukang suling du sileungan jadi kaluar teh. Ada anu biasa Neng. Pon, eta geuning udah es teh, nanyakeun imah Pak RT jeung udah pindah. Ngan kunaon mana jika anu kering kitu, Pon? Iya, Neng. Asam meneh tegarna awak ya. Aduh, laleuleuh kieu. Ujung beser wae cek Pon teh. Hah? Kade gula, Pon? Neng. Boro-boro gula. Beas ge atuh aya. Cing atuh minjem 100. Sia mau meuni ku angger pang kita sok minjem wae. Ting 100 dia nginjem teh tara kurang tara leuwih. Cing atuh mama Neng atuh minjemkeun nya Popon baca kali-kali teh belikeun mah teu karena awak ya teh aduh yang berobat. Atuh. Ieu deuk injem mah kanu tadi katinggalin oge loba duit eta mah jelemana puru udah gaur leungit. Kitu eta teh Neng. Ka mana bieu inditna? Ka imah Pak RT buru geura susul. Oh atuh ari kitu mah Neng nya. Diola. Nya, tadi mah katinggalin teh gering. Teu goblok duit. Hari dituduhkeun kana boga duit mah langsung cager. Dasar eta mah Popon labubu. Jasmine, tungguannya Neng kau tahu buku. Iya, tapi tong nilai ya. Di mana maneh nih? Neng mah kerjakan tugas liburan mah jeung si Jasmine. Mah nya libur sakola teh aya tugas Har. Teuing, tanya we ka guruna. Aya wae nya ari sakola si Keneng. Orang lah lebeas. Menilai lapisan sih Neng teh. Ini usahanya dahar we. Jelas Ewe. Jasmine. Menilai lapisan kamu menivira nyokot buku ge. Ya, sudah tadi my moms teh ngajak heula ngobrol, jadi we rada lila saeutik. Nih geuleuh my moms dahar ge jeung hulu peda. Terus ayo urang kerjakeun ieu soalna bisi kabur enggeusan liburanna. Heueuh atuh Jasmine meuni bawel. Rambuka. Tapi nah geuning soalna kur hiji. Nah, 1 deh aku mah 5. 5-nya? Oh, tadi catat peren ku Neng ieu teh keur di kelas. Hoream. Meneh mah meuni lagu pisan. Sok ieu nomor hiji. Jieunkeun sisingaan. Nah, sisingaan, sisindiran dari kamu. Meuni sisingaan mah atuh dek disunatan, naik sisingaan. Iya meureun ini asa teu pararuguh gini. Siapa yang nulis ya? Atuh dah kamu mah nulis teh meuni jiga ceker hayam Jasmine, teu pararuguh, dokter lain. Ya kamu mah meuni sok kitu ke aku teh. Jadi atuh nomor hiji apa jawabannya? Karena aku mah bukan orang Sunda. Oh, anu ieu Min geuning Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi lagok. Terus tai cak-cak dina huntu laun-launnya
di Lebok. Bener temin eta. Lebok aku mana menicik atau kamu teh yang bener. Fisik bisa diubah, materi bisa dicari, tapi yang setia tidak datang 2 kali. Menyalawi. Agus nih bos, tampling dong. Nah, mana Agus teh mana mah teh dibawaan tah leuh. Butuh. Jasmine orang kayak masih ica we. Sepetantang petenteng. Menedek tahun baru teh segala naik, beas naik, pajak naik. Nah, iraha tuh urang beungharna segala naik. Duh, ya kaburu tinggalin bus. Mama Neng. Bu Erna menigaya kitu geus tungtang teng-teng tas deka mana? Apaanan atuh Ibu Erna mah eudeuh liburan ka puncak, eudeuh bakar-bakar jagong jeung sabari ningali kembang api. Alhamdulillah atuh ari kitu Bu Erna nya beureun bareng jeung si Ratna. Nah, bareng jeung si Ratna sagala eta teh Mama Neng keh heula ieu mah. Kudu bari diuk, kudu puguh. Jadi kumaha ieu teh Mama Neng? Apana abi teh ka warung panggih jeung si Ratna. Ngomong nama cira liburan sarua deh jeung Bu Erna ka puncak. Nah, boga duit di mana eta si Ratna buat bisa liburannya? Nya teuing atuh Bu Erna di mana duit nama? Bawa mah geus cair meureun PNM eta teh. Mak Neng apal teu? Si Ratna teh nya boga hutang ka Bu Erna teh 200.000. Ditagih geus 2 bulan hararesak mayarna eta teh Mama Neng. Ada hayang apal mah. Ngan tadi balanja naon wae eta si Ratna teh? Make duit Bu Erna bawa jigana eta teh. Nya biasa we atuh Bu Erna meuli jang di perjalanan cenah carita nama, tapi beak kuat kana pika 100.000 eta teh meuli ciki hungkul teu balik pisan ari si Ratna Mama Neng nya. Ari liburan bisa, balanja bisa, mayar hutang ka Bu Erna 200.000 henteu bisa. Ku Bu Erna deg disusuan lah, mangga. Mangga Bu Erna. Sok aya geuninnya eta jelema anu sok poho kana hutang. Garing meureun nya. Ya Mas, tinggal cepopon kalau ridoi. Bunga, har, nah jeung bisa segala eta teh Mas. Best friend bareng jeung cepopon kitu mah. Kemarin komplain cenah ka Mas. Nah cenah naha cik Mas teh. Nah mah. Apana nih Mas pan kur 8.000. Terus ngomong cenah itu, abi mayar 18.000. Mahal-mahal tuing cik Mas teh. Eta mah leuwih teu 100 kali lipat cik Mas teh. Kasaha mayarna? Cepopon cenah. Si popon lah bubu ieu mah teu balik. Har, eta mah bati we jang cepopon ieu Mas. Buru ngaturkeun ai taun teh. Nah, aya naon ieu teh menegara Neng? Ieu teh Mama Neng si popon abatikeun. Manya lain 8.000 jadi 18.000. Jika nu bohong Mama Neng nya. Apana nu capek eta teh ngaranna. Nya angger atuh kudu bebeja heula popon maneh teh. Apana mun aya naon teh beureun si Imas lain maneh anu kasebutna teh. Jelema barurung. Oh nya Mama Neng nya. Geus aya Mas madek balik. Aduh, atuh mah segini ka mana ilon kan kumaha? Makanya geus dibayar. Manya aing cepet onte. Aduh, beubeus geuning. Alah, ini teh popon mah. Ya. Coba lagi. Hai, cak. Petandang. Giliran dasar. Fisik bisa diubah, materi bisa dicari. Gimana tayo? Aduh Mama Neng. Oke. Aja tuh. Ingat tuh Mama Neng, tulungan cuma pun oke atuh dah yang berobat ieu teh. Hatur. Kamu kaget ya? Mas sebelah sana.